tunggalkeun ku aing ditunggalkeun kumaha ilaha illallah eueuh deui kabeh ge anjeunna wungkul boh hade boh gorengna dek saha nu ngaleuwihan eta barang berai teh di awang-awang katingali dawala aya hiji nur anu beda cahaya eces jentre pertelan emang bol jadi bener oge tanya jelema lumpuh Yuni nya ge nya anu luak leok pamadeganana gini henteu istiqomah aduh bener oi nya ai kadalapan sisileing naon dahar pek sabab lamun urang teu dahar da pae atuh alam anu pinuh ku romantika kahirupan ieu doh kumaha wa sakurang-kurangna iman jeung takwa mah mata kasihir ku urusan dunya dulu kadenan Pak wallah anu mamalana teh jadi ubudunya gitu eta jadi berat ka dunya dudunya teuing deng-deng kana dunya condong teuing kana dunya padahal aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat tuluy ulah nya akhirat ngan napas beak bece ulah dipotong-potong bapak urang kan bapak akhir bapak gubernur bapak urang nu bagur teh da urang di dunya mah ngan ukur sama ngimpi jang ukur bayang-bayang di dunya mah mun dina film teh mah sinetron dunya mah deuleu tah ayeuna urang lamun hirup berat teuing kana urusan dunya mamalana kumaha kagenset kudunya jang bakal diperbudak kudunya wallah dipake babu kudunya teh petak hirup ulah kakonengan teuing malah pangandikana Gusti nu kagungan urang kitu cenah bos nalika ngobrol jeung dunya dunya teh bisa ngobrol jeung pangeran puguh bisa bukan bisa ngomong dunya ge hei dunya dawuhan pangeran teh hei dunya gerak perbudak kumaneh eta manusia nu sujud ka maneh nyatana kana dunya gitu astagfirullahaladzim wah eta merupakan marukuma laras Pak jadi hei dunya gerak perbudak kumaneh eta jelema-jelema anu sujud ka maneh gitu heeh kadua kalina hei dunya gerak sujud maneh ka eta manusia anu eta manusia teh salilana bakti ka kami gitu merukan teh dunya bakal sujud di mana manusia geus bakti ka ilahi pilih sabab pamilih geus aya di silaing dewasa eukeur gede geus nu matak dina lebah dieu di dieu pentingna kadewasaan teh diperlukan dewasa teh di dieu kadewasaan ulah bubudakeun ari hirup geus kolot tapi bubudakeun ari hirup geus kolot tapi bubudakeun gene tah eta ulah ilu we budak dar geus kolot teh bakal dianting geuningan asal teh baranan rencangan urang jadi si horeng dunya mah saliwat lirik saina daun talis atau saliwat da urang teh asa teh ti akhirat ya bohong jelema ngaku urang Kuningan urang Cirebon urang Bandung urang Pasawahan padahal itu teh saasa jeung sabaka penghuni asli nama akhirat dulu tapi nah teu sok kada-kada keung ya palamun urang dek paeh teh nginget-nginget paeh muringkak rasaanmu sabab naon teh berat kadunya teh deng-deng ting kadunya lamun urang berat ka akhirat
tah salah deui da kudu atuh serba salah hirup teh oh jadi ulah tingkah akhirat ulah saimbang dah balan imbangkeun balan oh kudu balan apa sih teh butuh dahar beureun butuh nginum butuh udun gitu jadi loba pangabutuh di dunia teh jang si lain salah keluarga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagarupa widang kagiatan anu aya patula patali keur kapentingan negara jeung bangsa sok cenah ngajawab eta leungeun teh ti ayeuna engke di alam kubur sama engke we engke teh kumaha ayeuna cenah ropong teh engke we ayeuna leungeun cenah ngajawab cenah aya gunana keur ka balarea khairun nas anfa'uhum linas jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balarea kitu eta jadi jawab ku leungeun ti ayeuna cenah ngotomala ulah sina ka manakana cuma engke we di alam kubur ayeuna jawab kita ku leungeun loba kahadean geus sok itu jalan-jalan aspal gedong-gedong nu ala gereng teh na eta teh jawaban saha ada jawaban leungeun da lain menang nu buntung teh batur mah geus nyieun kahadean tapi kaloba ka urang bener loba sok urang nya dola we oh main layangan teh si lain boga unek-unek naon da wala sok sok sia ulah baeud wae ka nya itu pagadagan teh baketut aya kahayang teh sok ngomong awas anu bingung bade amek kayang teh sok lanyungcung wae kayaknya sok curahkeun mana halis lagi nyingsat maksudna teh kuring doakeun dek ngagugat ka para dewa yang usap beungeut yang istighfar ulah lalabora alingna eueuh yang ngasup ka sawah istighfar yang na kuring boga dosa naon maling gedah henteu ka pabrik kok kitu meuna di negara dek nuntut keadilan kuring mah supaya walatra gitu mana bener mana bapak tingali tong boro nu kagungan panon poe anu sakitu adilna jablay di Caangan bangsat di Caangan tukang kroki di Caangan nu iman di Caangan aya panon poe Arab atawa beli cacak panon poe komo nu kagunganana nah hae mimpin negara nepi ka teu bisa tegas dina mimpin ka negaraanana wallah eta aya wae sistem pemilu loba kasieun bener loba karempan nu matak ngajadikeun pamimpin ulah nu borangan ulah nu sieunan teh kitu sieun ku jurig lain ku pocong sieun ku pocong lain sieun naon sieun teu beunghar sieun teu lega sawah sieun teu anggeus gedongna sieun teu boga mobil mewah tina loba ka sieun bakal tega ngahalalkeun kana suku pacara la elah kumaha lamun anu newak sia teh meupeng lineuk aing tewak sok panena ya loba laborati sia teh kumaha lamun anu ngaduruk lamun aing diduruk loba keneh kai nyieun deui aing bener tapi aya di lingkar jati aya kasieun mene teh bapak ngawidian nuhun teu widi abdi rek init ka sawarga heueuh jang aditu ulah lalabora kang mun nya kitu deuleuh dewek moal bisa nyarek piraku dewek kudu gelut jeung si laing ulah euy heup teu naon tapi urang teh ngabogaan kode etik jang kudu boga etika urang mah birokrasi kudu nyalur kan kudu bener boga budaya eta urang teh martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus aut-autan ruksak bangsana sedangkan budaya teh nu aya patula patalina jeung peradaban maksudna si lain KRT heula KRW heula ajen teh jang oh nya murokan teh
sarua pemerintah tage warga negara anu hade jeung nu iman anu takwa maati uloha wa ati urasul wa ulil amri minkum dah tuh dina Quran terdejak kudu nete ngan di mana geus beneng cewek ilaing jeung ilaing sok kembali deui ka anjeunna bener kudu titih kudu nete teraje oh nete taraje nin sakamalan nung tiklari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta marapah gedang ngan lamun dunungan teu ngidinan ulah cileung wayahna sabab naon sabab bisi bentrok yang antara silaing jeung pamimpin urang pan teu lucu geus bentrok pamimpin jeung rakyat teu lucu lamun silaing bentrok mau picontoheun teh oh jadi ti bapa mah parantos aya heuh sae abdi bade wawartos kadunungan Pak eta ke saya idin teh kalau teh mah wayahna milu najis sieun ceuk itu teh meureun sia tina meureun cepot nu nitahna tah dengekeun moal teh disang bayangkeun ku silaing moal teh disang ngorakang atuh eling si teh dola udah mau mawa eta keun urang geus gem-geme dina hate urang saya aya di oh salah kitu teh teh leutik cing aya gunana keur balarea leutik burih kitu teh tingali bener sopoe Kang kita lah lamun aka daek lempang ka kampung-kampung masih keneh loba janda-janda tua nya janda-janda muda mari dong Siapa mah kajana anak-anak yatim yang membutuhkan kasih sayang budak yatim piatu butuhkan perlindungan keun bae aing loba anak oge asa geulis indungna adinya wae siapa mah da kitu wae geus dikawin mah karena budak mah disiksa sakitu abdi bade mios ayeuna Pak kan ulah mamawa dewek dolah pala laur milu perlu saksi sece batur ngobrol cilakaeun lalawara cing menghari bangkeun gablek naon sece STNK mumpung aya nu wani tong dicarek antur we kayak beungeus buleut nek batur ngobrol kadunungan heula bade ayeuna jig ini jang sok tuturkeun kuring geus aya restu ti kolot aduh kunjungan abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi guru ratuwa ngatua karo kadang tua boga dulur panggede nak mun lalaki wajar di aku bapa seolah-olah gaganti bapa bener teh mun boga dulur panggedena awewe meureun seolah-olah gaganti indung doana ti aka oge sedih aing gitu-gitu ku sia paingan turucut cepanona mah permios Pak Jig ini jak assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun rampes aduh ai geus wawartos onaman mo awas ka sasama we ka aing si goblok pake ngajemel sekarang kan ditah ini teh Pak aduh tong nyot jang tengahnya ayang pas aja mak beneran katanyaan ku indung air rasa teh kasih eutik Assalamualaikum Pak. Salam sampurasun rampes. Sok tuturkeun jadi adi kayaknya. Heuh teh dituturkeun melang geus sok euy. Ada hariwang atuh. Oh, di jalan bisa ya naon-naon, ai kitu mah bisa ya naon pan. Aduh. Wah, awas ki. Kita bener. Hop. Us. Abdi nyari teu Pak. Ngeus ini. Aya di pake jeung nanyakeun ka kolot. Anak-anakan. Semak kape hatur anom nuhun dolar. Ya. Semak kape hatur nuhun pot cager. Ibar bulan. Oh, syukuran. Usum naon di tumaritis. Mawi abdi teh agan gagal panen di tumaritis teh.
waktu kuberit gagal panen nuhun 2 hektar teu kaala kan kuberit sanes kagaringan sanes banjir sanes kunaon dialah we kun boganya abdi mangalamun kudu bogana eta malak tinggal di dunungan baut eta deh heureuyan atuh lain di Banyolan itu ini ngali sikon aya rek heureuy kudu keur guligah jelema teh eta mah teh dununganana we pejabatna teh nyaho seni apa sanepi ka sawarga teu acan agan tebih keneh wayahna ulah dituluykeun ulah dituluykeun maksudna ya cek aing oge bahaya harita dina riungan di karaton aya saha son Pandawa sadayana tuluy Gusti Batara Gusti Baladewa sanunya tujuan maneh ini ka sawarga Raja Amarta Gusti Prabu Yudhistira maneh apal teu Batara teh tugas Mahatunggal pikeun garesekeun pasogregan sumohon tah asa dilengkahan Batara sedengkeun di mana aya naon-naon di kasawarga teh hubungan anak kuliah jeung Batara tapi kumaneh teu ditoli teu dihargaan artina teu dihargaan ayeuna teh Pandawa dibenuan ku Batara ku Baladewa wah kang dosaku bakadamang Baladewa bakadamang Batara seug upama maneh gagal tetulus ngagugat ka dewa oh gitu iya eta persoalan gan ulah disakompet daunkeun abdi ge salarasna mah teu satuju ka tumaritis teh sieun aya urang Kurawa milarian di Sidawala tah daek teu daek bisa jadi kumawi kulan ku abdi ge carek Sidawala teh oh jadi maneh teu satuju Sidawala ka sawarga henteu agan henteu agan bisi pajakeun di teh ku abdi sing jeger abdi sumana ge supana ge daek sok abdi sumpah daek gonok kan sing burutan tilu kacamatan dan wayahna doa panuhune gan tos pameng abdi teh teh kagok borontok ka palang belang geus kagok kali geus kagok kali ka teh dicarek ya teh neutreg lanceuk deuleu lanceuk jeung bapak tong boro lanceuk geuning dunungan ku kuring teh digugu nyaan sia teuing sia mah neutreg teh nu kitu teh noyod geus beuheung bagong teh nu kitu teh oh nyata kitu teh nyaho aing boga penyakit jantung teh kapreuwas manehna mah teu kapreuwas aing mah jadi we bisul beunyeur teh dina bujur wayahna balik deui moal tiasa wangsul deui abdi era kucai di mana turun ti luhur gunung tepan kajen saah leleberan mun di Benung hoyong dugi ka Jucungna abdi manggan ulah bakal nimulkeun papasean lamun maneh teu meunang dicarek Gatotkaca salaku keamanan negara bakal ngayakeun tindakan anu berat ka maneh sanaos sakumaha beratna tindakan moal beunang disingsieunan abdi aduh astagfirullah eta teh teh nangtang ka dunungan teh aing teh kumaha teh dunungan anu sakitu bageurna sia bakal teh lebaran atuh bakal lapur manehna teh THR teh lapur atuh makanya sia teh pasti moal dibere THB THR moal tiasa dihalangan agan abdi Gatotkaca salaku naon di negara keamanan demi ngamankeun Pandawa getring jeung Batara Gatotkaca bakal turun tangan ngarti abdi mau ulah dicacanakan abdi mah cicing serius udah ngikeun jadi aing ka sentor jantung teh meni kupam sia teh nungtun munding nungtun Raja Wisuna teh telepon kitu teh nyen pucuk pikiran teh wayahna doa dik beunang dicari ka bawah
sabab Gatot Kaca salaku keamanan terido ninggal ulah Batara ulah Baladewa getreng jeung sepuh-sepuh Pandawa ngerti ai kahartos maka hartos mungku abdi moal digugu sah-sah oge aduh aya eta manehna jadi tetep di kasawarga samohon bulan kurang ajar sia ditindak ku Gatot Kaca sae bade ngayakeun tindakan naon bae oge nangtang sakadunungan soal nangtang wah sarojing mengkak rezeki jadi sedangkan anu bakal kapang-kakak teh lain dengan kursi lain dewek si gareng emak bapak sabaraha korban teh sagara papa ngabutuh cumponan kudulungan teh mau dicumponan proposal oge di mau di eta mau digugu mau di ACC paling di deum dikeluarkeun anak di mana akan geus pae sakali deui Gatot Kaca mun anjeun teu ngagugu dina hati Gatot Kaca bakal ngayakeun tindakan naon anu bari ditibankeun ka abdi mangga bener tega pati tega kurang ajar yang ngising pasti akan eta geus morotot tunungan nah doala sing inget euy sing yang ka dewek euy itu baru perototan ka dewek ku ge urang dewek geus ngeleper ke jantung pasti Gusti baeudan aing mah tong boro dipolototan kudunungan mah di baeudan saeutik sama rampa urang mah mun asa teh gebleug naon-naon hirupnya ngomong oge beurang ayeuna moal tiasa bener maneh moal bisa samohon Gatot Kaca teh lurah Tamtama Nagara samohon abdi keterang apa nangtang sia ka panglima sanes nangtang abdi mah mau ngagugu we nya tampiling Gatot Kaca naon eta agan ngakuna naon Praja Musti Prajawi Kapalamatan dan Tawisesa sakta pangrungu Pacigiring tapak nenggala anjir dari keluarkeun makaning bejeres ya bejet geus keluarkeun eta mah dola cing eling euy istighfar nya penyon si awak teh tinggalikeun aya rusak sekali mah teu lumpuh mah teh ai rumaos maagan kagungan eta mangga we tibankeun ka abdi bener mun tega pati tega kurang ajar leles aja ora aya di kumaha teh bisa teh eta bieu kadengena anjir jarum puyuh paingan si dawala omonganna oh paingan wani rek sawarga disebut leuleus jurali teh deuleu jurali teh muyuh kan kan si lugaya kan bujeng ingat bisa nyari teu bisa ngutekeun curug-curug acan bon amuing kang tuang heula tuh atuh sia ada jeung sate alah di kumaha sia teh heula eta bieu heuh teh disebut leuleus ya sia satiruh metu nu ilmu nu ti aing teh teh didenget teuing nyagan si dawala teh kitu salarasna mah aya leuwihna sia aya leuwihna di lembur oge kitu kan tatangga sadayana Pak RW Pak RT megatan sadayana lulus jadi amuk ya ku pemajikanana wakil di amuk dan nu handap dan nu leuleusna si eta naon ieu anu ditibankeun ka kaula dola walah nepi ka asa jadi kapuk ka ibunan kapas kaujana duka naon da abdi mah da terang abdi oge deui kaget da jo aya nu nyeret jeung abdi teh kitu-kitu we wah kasurupan sih waranya oh aya hodaman awakna teh moal gitu kugusan ulun wah ketika daya luhur Luluhur Sumedang nya
asupan Cut Nadin gitu atau yang gelung meureun bisa jadi mau enggak sing jagekeun deui teh teh kadunungan teh ulah begatkeun ti koro aing teh sing cageurkeun ulah lah cageurkeun teu tiasa goh teu bisa naon-naon abdi mah ya si anu nyuruh teh yang Jaya Perkosa mah bisa jadi teh atau yang terong pewot pegaya orang terong pewot lewat sekar cing tulungan kalau hayang cager palai damang iya aya nu kagungan damang saha cing pangeran saha pangeran teh nya percaya kaula teh ka para juata marasanga juata para lemanten bayar-bayar tah etan jadi salah mah salah kaprah teh eta sing sok penta ka dewa nun para dewa kaula minta cager para dewa aya karasana henteu geuning dasar ampun salah kaprah Aisyah sok ganggu pemandangan batur kuring nanyakeun kita disamat dewa nu sok disemah cing lain ganggu pemandangan kuring mah cing dan iya dupi dewa aya inung bapaan aya Batara Guru bapana aya bapana Batara Guru ya pasti aya inungan aya bapaan aya ngaranna makhluk mah nah atuh disemah sabab di atas langit aya satelit cicing aya di luhur langit aya langit di luhur langit aya lalai lalai mah diparahan atau di luhur langit aya Korea oh di langit di mah aing aya Korea kecilu di rombongan Korea Selatan pan Korea Dewa Sakti aya nu leuwih sakti Dewa Kawasa aya nu leuwih kawasa wah aya eta oge saha tu pangeran kaula nu ngajadikeun dewa nu ngajadikeun bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina saha Allah jenenganana Allah anu jenengan ku Allah teh saha laisa kamislihi sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge properti dina dat oge aya tilu dat mutlak dat muqayyad dat katarosi wah liur aing bawa kanya mancang bawa kanya liur aing teh apa dia Allah jenenganana datna nyaeta laisa kamislihi sayun asmana Allah af'alna kun payakun sifatna Rahman Rahim ta Rahman Rahimna ieu welas asihna anjeun ge kabagian keneh jadi pangurus hartina robuna teh pangurus sok langsung keneh kanu kagungannya eta jenenganana Allah eta alamat keur anu diibadahan nu sabenerna kuring teu hayang boga pamimpin boga pejabat agamana eueuh dina hatena nol dina hatena naon sabab engkena bakal nines ka rakyat bakal tega ngahalalkeun ka suku pacara buktina bieu rakyat sorangan ku hanya diancam keur kapentingan saha anjeun jadi lurah tamtama teh keur kapentingan negara jeung bangsa aing bangsa mana bangsa Marta nah arek dipaehan nah arek ditenggelan aduh karena republikeun geura sok republik re teh naon re kembali publik umum
dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Oh iya lain dari rakyat oleh rakyat ke marahnya anak-anak baru tikuk nih. Oh matak garnut oge. Oh baru citra. Oh rekeningna garnut teh. Rekeningna baru citra rekening tentung. Pikeun ngakrabkeun kaula ulah nepi ka mitos ieu ngalayang pikiran teh neangan Allah. Oh kitu iya. Ulah jauh tina wujud ulah anggang tina awak. Mun ngaji ulah keluar tina dirina. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Urat beheung jeung beheungna aya keneh antara tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui. Walah eta Nun Allah kaula minta cager. Tong cacarawokan teh budak. Ti mimiti buuk nepi ka awas nepi ka panon nepi ka suku kabeh ieu alat deteksi anjeunna yen urang moal leupas tina paningali anjeunna ngaliwatan raqib jeung aktif. Dah Utekeun hate kana jalan anu hade sok tobat rumasakeun heula dosa sumuhun. Pinuh urang teh ku dosa. Balakot. Boh nu inget boh nu poho rumasakeun heula. Nya moal cager atuh sanajan dina hate sanajan dina ngomong anu tarik ari hate kotor keneh mah. Sumuhun. Qad aflaha man tajakaha. Hak didinya domirna kana hate bagja keur jelema anu geus nyucikeun hatena. Ngabersihkeun manehna. Tuh da teu kukuringnya. Ieu. Kusorangan geuning teh. Percanten? Ieu. Saha diri anjeun teh? Cing, anu sabenerna. Eta mah pangkat mah populasan, Cak. Saliwat teman. Saya teh dunungan. Mun eueuh tilam, eueuh keur aing. Reket. Cuma ke tilam kumaha saya tidak kudu make tilam da teh dunungan urang. Teu. Margi di hadapan Allah rekep deng-deng papak sarua. Teu aya Gatot Kaca pangkatna panglima, teu aya Sidawala teh RT acan. Sarua di hadapan anjeunna. Buktikeun tau, buktikeun. Ngadahar uyah anjeun. Seluruh tamtama kumaha? Asin. Sarua jeung kuring asin. Dawa bedana. Lamun agan nuang gula, amis. Sarua jeung kuring. Itu kepikiran dari kau. Mau jauh ke nakang. Ngon siapa sekalinya doa ilham pesantren aja teh. Nanti ketinggali. Puasa tara aja teh tara ketempo. Malah geuningan jeung aing masa bulan puasa teh ku aing diajak dahar teh daek nih. Bari nyumput di goa. Ajarkeun teh ngabuburit ka Cikadut. Saha teh nu awas teh? Hah? Narek di aku ku anjeun. Ye. Apa riwayatna? Kumaha? Dina nalika Adam keur ngajepepeng. Adam teh cicing. Cing nama apa? Oh, Adam tukang cukur ya. Lain. Adam mah Adom atuh. Adom sutisna. Dina nalika Adam keur ngajepepeng, nu ngajepepeng naon? Naon? Wujud. Keur ngajepepeng. Para malaikat di piwarang sujud. Ya. Hei malaikat. Sujud tak ka Adam. Berak. Malaikat teh sararujud ka Adam. Ya. Aya hiji nu teu sujud. Oh, setan, iblis, lain. Ya, malaikat. Pan kuring teh nyarita teh kitu, hei para malaikat. Berarti malaikat. Sarujud. Aya hiji malaikat nu teu sujud. Kulantaran eta hiji malaikat teu sujud nya meunang tegoran ablasa. Bedegong. Oh jadi iblis teh bedegong artinya teh. Tabarangna eta mana ulah mitos, dara mikiran ka baheula. Ieu. Lamun mikiran ka baheula ai Adam diciptakeunana ku Allah, manusia, marmot atawa jin. Cing. Ya manusia. Benar? Iya. Yakin? Yakin. Ari anjeun marmot manusia. Manusia enggak seka anjeun. Eta wujud anjeun teh aya nu sarujud
sahadiandana awas denge rasa nu awas ame usik malik iya tapi rasakeun dina wujud anjeun aya nu teu sujud ka anjeun naon hawa nafsu esa dikanalianana lamun dituturkeun ku anjeun eta hawa nafsu kaituna bakal terkutuk jiwa anjeun ieu Kang Asep Albaah wallah tak urang teh wujud urang teh eta teh miniatur ti anjeunna nah nuduh kanu jauh nah nyawang kanu angga jeung nah sagala diaku ku anjeun lah eling dola istighfar kayaknya lah hareup teuing dola aing anu sepor jantung nu dola nepi ka ngandeukeun Braja Musti Braja Palamatan dan Tawisesa eta teh hartina Gatot Kaca mah naon-naon teu daya teu upaya rokrak anjeun teh waduh biji asli nabi ngajungkal ya naon merek dipika sombong ku anjeun naon merek diaku ku anjeun geuning buktina mah rokrak naon udah lebih bangga syariatna Gatot Kaca jeung Dawala sarua pada sakotak ya eta kadang-kadang Dawala pangluhurna benar kan di mana kuki dalang geus digolerkeun sami dina kotak aja dong teu kaya sekurang Jawa mah manusia ora anak kagablek eueuh kaboga goblok mun dicampur aduk itu bahasa dari hartina eueuh kaboga bekangnya manusia itu ora tidak punya apa-apa ora anak kagablek luar biasa Dawala hah luar biasa dek ilmu naon kanjeun jeung naon nu rek diaku iya diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan atuh kumaha ya kaula ye perintah ya jalankeun biasa we jalankeun parentah teh naon pikeun nyepot anjeun dideheuskeun ka Batara tak geuning nah abad nyencang dek nenggelan kuring sakitu nu butuh teh nah kinter kita nak kerasa lamun ada digiringkeun diharturkeun ka Batara siap doh pada dihadapkeun ka saha Kang mun tita tadi pirasa aing mah tegang urang teh kapikiran tadi eta Gatot Kaca kan ya ilmu ti abdi teh si Dawala teh ari denget teu pira kalimana teh iwa peye nasi jagung aduh naon teh artina naon sudah tua sudah nenek tetap disanjung pakai segala sudah tua tetap nyandung harus tunjuk ngurus tunyung euy upami kersa mah wayahna atuh ayeuna di haturanan siap Kresna Baladewa anu nganti sumpingna Gatot Kaca wah jagakeun sadaya-daya bawa ka dina Sabarajar bawa kali si Balajar kisik baik tenang Raka Prabu tenang
kan itu si burung deh. Ya beri dulu lagi deh. Semak kapi hatur kula nuhun lah. Diuk. Geningnya teh. Diuk. Tenang Raka Prabu, tenang. Paparah heula teh. Irik siapa ini? Gede hulu. Geus gablek naon sia teh? Udah kan. Tenang Raka Prabu, tenang. Tong diogo, tong jeung mobilnya begitu. Abong anak jelema sangsara sia. Eta teh tidak ngalamun jauh teuing. Teu boga etika. Stres ya teh nya. Bisa jadi. Modara di bae. Punten atuh kapengkeran. Ieu pula. Sembah kape hatur ieu. Diupot. Ieu deui Bapak Mawar. Amuing. Modara di bae duana. Gara-gara sia. Calik. Cing. Diokeakan. Di mana benangna ieu teh? Parantos hampir bade ka kampung Medang Kamuwung, desa Medang Kamulian. Wah, bedi turun buah dua bulan. eta teh bisa jadi hampir ka Indramayu. Tadinya mah cenah nyimpang heula ka Anggada. lain. Nyawa dia omongkeun we yakin mah. Geus bae. Dawel abdi lah. Podara teh surajan. Ke Raka Prabu tenang. Lah, ulah diwajari tatuman. Geus sirik salah. Da moal ngartieun dibawa kana hukum bagi bagi dua. Wah, buta hukum. Bawa si Dawala. Tadi tahap kahiji juragan Gatot Kaca geus aing cager ayeuna ieu. Jantung. Buburatna mah. Teu teu kapureureuh jantung teh ratu. Lieur nu tutunggulan. Cager-cager teh datang piring. Dia putih. Dawala abdi Gusti. Lain selenting deui, lain beja deui. Wah. Tapi kasaksian Geus ebre. yen bade waktu minta izin pikeun Bapak kasawarga ka Pandawa. Sumuhun aya saha dinya? Katingal salira ge aya sareng Gusti Prabu Baladewa. Aya ajen bade minta izin ka kaula? Duh, eta Da salira mah sanes urang Amarta pan urang luar negara Dwarwati. Gusti Baladewa urang negara Manura. Da abdi mah da karaja abdi. Dikawit Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat ku abdi dipapai birokrasi biasa. Da abdi mah prosedur nu diangge. Apa maneh teh ini teh kasawarga? Sumuhun. Dewa teh mersayakeun ka kaula anu ngawasa dunya teh Kresna. Tugas mah tugas saya aktifikeun ngarengsikeun pacokeun alam dunya teh Kresna. Naon tugasna? Pikeun ngarengsikeun alam dunya. Dunya mana ieu teh? Nah, ieu dunya teh disebat rengsek ku ayana salira. jauh kerengsek. Da seueur keneh teh negara-negara nu perang ti negara ka negara. Ya dulur-dulur sadayana hatur nuhun anu tos ngarojong ieu channel. Sim kuring sapara kanca ngahaturkeun hatur nuhun kangge dulur-dulur anu tos like, komen, sareng subscribe. Kangge dulur-dulur anu teu acan like, komen, sareng subscribe tong tilap, di like, di komen, sareng di subscribe. Kerengsek. Seueur keneh negara jeung negara perang teh. Sobi kali abdi nanyakeun negara mana itu nu diamankeun teh.
anjeun geus riweuh Doh. riweuhna geuning kasinggung ku ayeuna kuring na marukana raos kitu manah kitu amankeun heula dina diri sorangan amankeun heula hate kunaon teu jadi jelema hampuraan Bener. Tangteremkeun heula ka mana? kumaha sasara baik-baik jeung abdi sok mari kita berdiskusi anjir Aya kitu Kang. Batara Kresna teh aduh leuwih ti advokat belgu Wah. Gelarna babaturan lagi Adnan Buyung Nasution murukan teh. Kopi Anan Ruhut Sitompul Stopul. Gelarna lagi Batara. Opik Ah. Opik watu. geuning buktina anjeun geus teu aman eta dirina nah abad kasinggung ku si Dawala pinter naonana ieu teh bahaya di dieu lamun ieu nagara dipimpin ku nu palinter Bener. sabab ari ilmu teh ngancikna dina otak mun otak kancikan ilmu urang bakal pinter geus pinter bakal enteng usahana loba hasilna ngan gede dosana sabab gede dosa teh nu pinter mah da usahana kanu bodoh da kanu pinter deui mamadaekeun barengan atuh ku iman ari iman ngancikna dina ati mun ati geus kancikan iman urang bakal bener geus bener bakal enteng ibadahna loba amalna jadi ayana ilmu jeung iman teh keur ngandalian hawa nafsu aya nafsu dina akal jeung elingan di mana akal elingan geus kancikan nafsu urang bakal salah geus salah bakal enteng cilakana jeung loba kahayangna Dah. Eta. nah anu pinter teh kitu Dah. Arah ka mana? dola modal syawai Jalma ampang lu temu. yo iya Eueuh sugan hiji nu hiji. Baladewa coba itu Allah astagfirullahaladzim Uing. Dawala eling si Dawala Kapauleun ka dinya mah. cing ulah kalagungan cicing sia kabeh na memang na hak asasi kuring salaku manusia terek diukur ku tungtung sapatu sia dumeh raja coba itu si ulah ajar dumeh kanu leutik mata pedas ya abina-bina teu neuleuh teuing Bencak tapi lolong. aja dumeh sampean harung gampung dibeakeun ku sorangan Ampang leungeun. Barang asa. ampang leungeun teteungeul Barang asa jadi jelema teh biasa adat-adatan teh leuleus sia wah eta geus kitu makara. leuleus Baladewa Gusti Batara bade leuleus kepot Aya kasieun Kang. tenang heula tenang teu bisa tenang lebih ka kitu tong pipiluan rek dileulesan ulah Walantau boga ngaran eta mah ya. Boga ngaran aya. aya atoh aya sieun aing Kumaha mun aya nu cobaan. oh aya kejadian kitu jo pecenghul teh dina hate dieu Waduh, bener. tuwa cepot Dawala abdi cagerkeun deui lanceuk kaula nah saha anu nyiksa saha Cing. abdi atawa saha nah memang na diteungel ku abdi bieu pan kadenge ku kaula aja nyebut leuleus abdi mah nyebut leuleus ai itu FSMR nah jujur ali itu geus da cagerkeun aing kapan boga pusaka kemang cangkok bija kusuma teh Raka Prabu Dah. waras tu makani jati-jati tu makani wala surya kemang cangkok wijaya kusuma kemang cangkok wijaya damang Dah, begini. Nah, nah sia teu mati saas. Dawala teu mati doh kana nanyakeun ka abdi Bener. mun paminaroskeun ka abdi
pangna teu mati nah atuh teu matuh da jiwa anjeun teh motah sebenarnya ieu lagu menggeduh kesewa odaman geus eueuhnya ayeuna mah geus eueuh harodaman segala lencarnya ya jimat-jimat teh da eta atuh da hate na kalalotor bener hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese akibat kapenengan deui teh desa iman ulah lah jageurkeun deui nah saha nu ngaleuleskeun da abdi ge teh di tengah hajan teh kitu da teh maka pancing ku anjeun jauh kurunyung we kitu da sarua meureun eta-eta keneh kitu ngan anjeun mah meureun kupur bener naon kupur artina kupur teh tertutup jiwa anjeun kasucianana loba poek oh gitu Gatot Kaca ulah pasti anjeun ngalaman kieu tadinya leres pisan gua mun aya juragan Gatot Kaca mah ku abdi teu perjanjian ka abdi kan teu bade nyebian alhamdulillah mina syaitanir tong ayah lumayan aing aya hargaan aing ayah ini nama masa etik kan bade leuleus moal kan iya bade yang goreng mana cing pada yang goreng ya atuh urang meredih we kan damang agan wush audio bereskeun beres aing balik aya kakak bayar heula hutang euy Kaca nikah di tempat nikah halipot bade dileulesan ku abdi nyingkah maneh nyingkah bade bade dileulesan nyingkah bade bade sok buktikeun nya anda tega tega lara tega pati tega tinggalikeun isuk naon isuk teh isuk di Brebes tinggalikeun rek demonstrasi bahkan alah ampun Sang Nalendra Prabu Batra Kresna doh ieu ge anu jadi kasinggung teh di payunan Gatot Kaca doh leres lajeng meremkeun sosana ieu ge ngawatek Aji Triwikrama awakna ngageungan sagede gunung anakan doh sirahna mapakan mega ieu ge socan nyorot nandingan Surya Kembar dan nerahingkang ngawatek Aji Triwikrama ngawatek Aji Triwikrama watek Aji danar-danar cicing anjir eta awak dari itu wing itu sirahna dulu oh itu bukna kadupak angin dari abadna ka alah anjir bulu kelekna dulu itu pohon ya gitu-gitu teh mah alah pak anjir ya naon kan inung sukuna sagede jublak wah inung suku teh oh hayangnya hotai na sagede kumaha jika nama sadesa karungkupan tak kutai ieu sekali
sia hayang nyaho bongan teh nawaran ka aing Dari banjir tai dah. Kagok. sekali modal teh serweun ka Dari berguna. alah busiat na teh gor teh pinuh katenyo ieu aing katinggal ngagedeanya mohon tadina aing dihanapeun tang kakai nu jarangotan heuh mohon ayeuna mah eta kang kakai nu jarangotan teh ngan ukur samut mumuncangan aing jangkungna nya samohon dek kumaha sia ayeuna cicing cicing dinya apaan tadi oge asa ulah nanaon moal dina naon bisa teh hirup jelema dina naon lamun sok nanaon apaan teh naon-naon tadi oge asa bersih da salira anu kakeunaan ku naon-naon mah teh nya bongan terlupa dahak anjeun salaku manusia teh diculkeun sidik ti dituna oge manusia mah sidik tableg amanah patona nafsuna mutmainah rodiah mardiah kamilah nyaahan dedeuhan welasan asihan hampuraan nah aya batara kitu patut mana manusiana da eta mah kurunyungna tina nafsu kikituan teh ai sakieu gedena teh sieun gede napakene dina taneuh dina jagat napakene dina bumi hartina gede kene bumi gede kene ieu pratala sedangkan ieu bumi numutkeun ilmu abus kana otak kuring gede komo anjeun teh siti kukuna bener nah naon kasieun anjeun hiji naon sieun coplok iman coplok takwa kanu kagungan anjeun jeung kuring hidawala ya hidawala siapa mendegan jeung aing naon sapamandegan kumaha kasieun aing mah eueuh deui kasieun teh sieun teh kabagian sangu ipis kana imanda tuh ampun teh sieun ku aing dirau dicekal ku leungeun sabelah empek bade kumaha oge Allah pasrah nganda tetep bakal beda lain hartina teh anjeun menuturkeun nafsu kuring mah lain dina jalur sabelah sing sok hayang nyaho adukeun panyungkun anjeun jeung keyakinan sing ajakeun dek nyamat dedemit sok dedemit mana samat karuhun nanti sok adukeun jeung aing nangtang anjeun lain nangtang sok adukeun ku anjeun jeung kuring pikeun ngabuktikeun keyakinan alah beuki jero sia ngomong teh nangtang ka karuhun nangtang ka dedemit barakasakan genderewo apa ditunggalkeun ku aing ditunggalkeun kumaha la ilaha illallah eueuh deui kabeh ge anjeunna wungkul boh hade boh gorengna dek saha nu ngaleuwihan eta barang berai teh di awang-awang katingali dawala aya hiji nur anu beda cahaya eces jentre pertelang emang boleh nyaeta ku indra kagenep kabacana yen dina wujud dawala aya cahaya nu luar biasa wah nah kempes ngartikan deui leus naon aing maneh kita tadi leulus leusan saha tuh leulus teh kabagian we itu inget teh kana
ejo karena hakaneun wae si eta mah da dawala abdi kulan luar biasa doh salajengna bade kumaha ieu pek gula rek lalajo lain si lain ilmu di mana jadi luka teuing atuh sakitu Allah kakak sa wah tuturkeun wa kumaha tuturkeun sok tutur gogo si piomong bios atuh mangga lulus gitu we lulus ya lah ini sok dole kumane sok aing nu tarikna lulus Allah duh pot ulah heuri pot merukana kumaha naon ieu teh mana atuh meni geus geus karunya da mangga lulus insya dek milu ka sawarga ai ka hardik ya memilu ai oh bisa cang eta mah hayang ngilu ke cang ai si lain hayang naon ka sawarga teh tingali di lemur sakola-sakola SD bararocor kuring teh hayang yeun sakola hayang yeun negara teh negara agraris bener nah tingkat kemiskinan menipang lobana sumber daya alam teh geus komplit kantun sumber daya manusia yang berkualitas eta teh hayang nyeun sarana we hayang nyeun puskesmas rawat inap hayang make askes aduh ka masyarakat teh boga asuransi nu teu mampu gratis jalan-jalan ulah aya nu renjul kudu geus aralus hayang di pendidikan ongkoh segala rupana kuring terek nyeun pasantren ongkoh hayang nyeun meja pingpong ongkoh nya sakalian aing panyieunkeun naon urak ulah kelewat urak nah ada tepira atuh urak jeung dewek teh panyieunkeun kios ek dagang pulsa oh hayang dagang pulsa oh mudah-mudahan we kana masih lamun hasil lain jadi hayang mio do hayang HP hayang HP hayang pulpen anu bisa nulis ku sorangan hayang kompor gas hayang kompor gas anu ngareneng tilu hayang apartemen aduh mun dimuruduh ka hayang om jeung hayang baso naon bulat seperti bola pingpong pira baso atuh ayo urang init ka sawarga manilok ka siap atur nuhun ka dulur-dulur sadayana anu tos like, komen, sareng subscribe kanu teu acan tong hilap like, komen, sareng subscribe wilujeng ngadangukeun. kunaon bapak aing ngeluk asukan aing mangisuung nuhun agan nanaonan agan teh ontu kikieuan we kieu jempe aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana heueuh di mana wae juragan tuh wah biasa nagihan wa jempe aya kejadian naon atuh bapak bendera hitam putih di tenggelan buta lawan lain kerang kedut hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin
sekali-kali atau lawan benar nangka nah are aduh edan sia nah kalakuan teh sia teh siksa jangan pakai kebetulan agar waras paham bura ngalunyak dihantam siksa sia teh ka bapak teh ngalunyak tiba heula aduh aya anu bapak kawas ka anak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok curi sia hukum karma ya lemah sia teh sia da cacing ya lemah naon budak nyalukan indungna gitu ma we lah naon si lain nyao ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng sada sora raket boa-boa deuleu euy moal kitu timba ka dia datang naon dengekeun di sia aya sora naon le ya lemah tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor sih teh nyari jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan nah yang syarifan goblok nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atuh eta mah urang meureun lain ieu teh makhluk naon kana dieu disebut ka aing nyebut makhluk naon cenah alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye sugan teh dewek we dawalan nu goreng patut geuning anu leuwih euy bade ka mana nya dek neangan salon naon hayang dikeriting heuh naon rasana teh jabrig meureun eta kadenge ku hayang dikeriting hayang diboroman buuk alah karunya deuleu assalamualaikum waalaikumsalam alhamdulillah atuh penak sareng saagami leres salira agama Islam leres kulan ai kitu rada teu percaya nah manya Islam make iket aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab pugu da awewe atuh make gamis atuh nya manya lalaki make gamis nya heuh gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah gamir atuh teh mah sia goblok nya
Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh gemul. Jurig nu kejo mah. Gemul heeh tah mah atuh. Gemul mah di dinya karereun haniwung. Gemor, goblok. Sia. Ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor. Si goblok digemol. Gemol mah para jualan. Moal atuh teh mah. Iya. Tanyakeun tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sing? Ngaran urang? Heeh. Wah pajang. Raden Cecep Kutadireja Detnawati Noglonca Kokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius itu ceritanya. Aduh ngan tatangga uing ngalukana Cece Basoka. Alah bener agama Islam maneh ya heeh sing aya salat sok di mana maneh lamun maneh bener agama Islam maneh salat sok di mana di gereja tapi bener masjid belegung nya aing ge nyaho di masjid sia manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain manehna teh meureunna katulah agama lain katulah Katolik menurut teh maneh agama naon Islam cing lamun bener sileing agama Islam diuji ku dewek sok rukun Islam aya 5 jemilaan lho saya ditanya ge rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh ieu agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pangakhirna maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hijina sia syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanna aya kagenep balik deui ti teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lemur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon sarua Islam ai rukun Islam 7 ai nah jadi laliur kieu ai tapi balalender nah make 7 sia teh balikna make kapal
narek lempang itu paeh atau mau lalap di laut oke tapi aduh Gusti pek maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah beureun urang teh moal nepi-nepi sok syaralah tapi bener euy waduh bener tauhid ya jelema ya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganyang ka paketo aing mah lain geus paketo deui geus nganyang ka lioban paingan bana radial aduh lamun kitu mah tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177 na oh ada geuning da 5 geuning asli nama tapi di leuwihan kumana jadi bener oge teh aduh jadi bener oge tanya jelema lumpuh Yuni nya ge nya anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah aduh bener oi iya ai kadalapan sing sileing naon dahar pek sabab lamun urang teu dahar da paeh atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layoseun meureun urang teh ngajak papang salapan naon nginum nah lamun geus dahar teh kudu melag nanti koro tapi eta aduh ampun aduh 10 naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban tak jaku kitu nama kubalalan nara tapi salah itu ayo mana rek namahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh kaja kerja karti dua welas naon jeung ngising nah hadek dahar wae geus goblok ya aduh ampun naon sia teh dek nyokot harta kekayaan teh lain aing teu ngeunah naon pamadegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep ceuk sia sia teh ngaruksak akidah cing salamet silaing ku ayana agama ayeuna silaing dek neunggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teu suka rukun Islam aya genep aing nu sabenerna sabaraha kahayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah kabina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lin sodet bener sia heeh what usik sia hayo kabengkek sora sia sok hayo kayak gitu gerakan timbangan teh euy hebat euy nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing kitu woi
anjir. What up? Luar biasa. Teka ciri eta gerakan euy. Tah euy. Tah. Ya anjir. Geus kitu urang ditu ilmuna. Eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapintrong teh. Lineuk tapi lingas. Nu alus pisan mah gerakan ajul gedang. Atuh eta mah kedasaran pun bojo eta mah. Cing minta gerakan nu aneh naon? Hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug. Kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap. Teu lesot-lesot. Kugurentelan we. Atawa gerakan tumpurudes. Geus gogoleran teh paehan eh. Kamana we karat Jawa. Hebat gitu eta gerakan. Tuh ya. Wala. Tah. Ya aloh. Tuh we hai. Abdi ya tuh we. Wah. Ini atuh. Aduh, ngena euy, dek deungel aing baru kana aing teu ngejat ka dieu. Aduh, wait, tahan, tuh, up. Aduh. Goblok teh bibir aing dibodol. Jeung butik kotok dieu jeung. Alah. What up? Ya kutu. Wait, ya up. Anjir. What ya? Aduh. What up? Aduh. Nah, sia teh jangan bibir aing we, atuh lain ditaki sia teh. What ya? Anjing. Ya up. Ya up. Well, ya sak ya iya. Aduh. Alah. Alah. Aduh. Alah. Aduh aing macam ni kedua bibir ke skandal teuing nyeri anjing ala. Aduh. Anjing. Tuh kejadian spektakuler mah. Naon? Nanti kadeuleu. Juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa.
muning rarakitan kuda papasangan kakaraeun juragan Gatot Kaca oge Bang Holil naon mangih musuh sok itu buratna aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan dadek mah aneh atuh ajianana teh kilat bajra saha teh tuh itu satria ai Gatot Kaca Pancabraja eta mah teungeulanana atuh teu ditu teh kilat bajra Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh berbot runtuh ku ajianana lain anu ngaji ulah ditu terus para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta mararong kabeh cinggeleuneng eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah Gatot Kaca cenah guruna teh eta tanu panjang irungna tu isu satria cenah nu diikat guruna teh tah di dieu urang naikeun bandera urang kumaha Silaing jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa supaya serab nempo aing ge eungeuh ti kajauhan teh Silaing teh ngajoprak api-api ceuk dewek teh Pancabraja dah curalit Silaing kekerepengan keun bae di jeblok oge abeh jiga keun bae dalam sabun Silaing ka dewek kitu dewek kilat bajra Silaing Pancabraja jebrod ka dewek kusak kekerepengan cing jiga ayeuna Allah piraku pan isuk balik jadi sok hada meureun pasea teh kudu aya pasal kudu aya sabab nama Silaing kadupak ngamek atawa majeg kadupak atuh sok ayeuna siap nah acan ngambek geus mimiti la ilaha illallah otak nepi ka kitu sia komo lamun dititah dagang ban dibikeunana we ka batur sia mah kadupak sia ngamek aing molot sok ngamek dek nyebut naon ka aing naon sia dudupak sia pegek nah euy nepi kana hate cenah euy lain ni wara deui teh mah nyaan euy ai kana wujud mah notorogan sia teh ngadupak eta teh jalan teh lega kajabat sia teh nyeun pasal kaing naon maksud ngadupak kaing lain ngadupak goblok meureun kadupak nah nepi ka tengah hampura kaing hampura we pernah sakitu oh aya hampura mah teu nya naon teu cios deui wae otakna si eta ka bina-binanya euy hese dipake ngala duit ampun hese dibawa jadi barat tong hampura atuh moal prak mun belegug tengah hampura henteu nyaan sia ngajak gelut teh ka aing paduli sabapa aing mah deuleu eta nu bejake sabapa nama ada mangana neungeuna nyaan ka aing sia teh nyaan teh boga ajian naon sia teh ngajak kitu teh ka aing ya nyat sampah sia kana ilmu aing teh deuleu boga ajian kilat braja kilat braja cetek Pancabraja kilat bajra deuleu nya aja teh rasakeun sia kunajar kilat bajra ya Allah tangke Silaing mah cing leuwih ti aing wah memang karasa ku kaula eta ajian
tapi rasakeun kilat bajra. Waduh. Sok sia baru kana kilat bajra. Hiji-hiji goblok atuh. Bere kasebetan aya kilat bajra. Hutang pati dibayar pati kilat bajra. Hutang wirang dibayar wirang. Ai deui teh Pancaburaja nya. Pancaburaja. Ayeuna bagian kuring ngagoler. La ilaha illallah. Ngagoler enak kuring. Ngagoler. Aduh. Kekerepengan walah. Dong nyeun pikamekeun aing goblok. Kekerepengan euy. Oh, kikituan. Aduh, lamat pisan otak. Nya, anjeun oge geuning. Kilat bajra, deleukeun aing ka bejiga tuh. Walah. Pancaburaja. Pancaburaja, Pancaburaja, Pancaburaja. Pancaburaja. Woi, Pancaburaja. Walah, Pancaburaja. Sisa. Beda-beda teuing sia teh goblok. Ngerakeun cenah taku ka aing teh. Geus sana. Ampun. Alah, dan jeblok atuh aing teh sudi najis.